Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kasadayana mugia aya dina kawilujengan teu kirang sapapaosna. Aya pepatah karawun Sunda nu nyaurkeun kieu. Gunung luhur beunang diukur, laut jero beunang dijugjugan, tapi hate jalma najan dae teu kakobet. Teu pisan urang sadayana dibere atikan ku karuhun urang yen urang teu kedah waspada. Dina mayunan saha wae rupa jalmana, tapi lain artina urang mayunkeun goreng sangka. Teu aya ulah dugi kadinya mah ngan kawaspadaan mah urang kudu aya. Urang ulah gampang percaya, urang ulah gampang katipu kareka perdaya ku ucapan anu perceka, ku ucapan anu dereka-reka. Sabab lahiriah bisa nipu, dah hate mah teu bisa. Sabab paniatan jeung tujuan KBG dikemuna dina hate masing-masing. Bisa wae ngemu hate nu sae, bisa wae ngemu hate anu awon. Antukna paniatan maranehna bisa nyilakakeun ka urang sadayana. Teu pisan kawaspadaan nu kedah dipayunkeun dina mayunan urang sasama, mayunan saha wae rupa jalmana anu memang aya nu butuh ka urang dina raraga urang campur gaul. Tetep waspada payunkeun ieu pisan nu kedah jadi kehati-hatian urang sadayana. Hatur nuhun.